Pan, cobi aing pang COD-keun ieu HP, hayang ganti HP, hayang HP baru. Ganti HP baru apa nak dijual? Maksudna bahwa di dia nek dijual. Jadi maksudna nek hayang nek meuli deui di dia nek meuli nu baru. Hayang baraha Itu pasaran bae ieu barang lah ya. payu baraha HP mah kami paling ge 500 genep ratus nu kieu mah. Beuh. Murah teh. Masih maki bae. Pan, ya si kami mah ya 500 net bersih. Karena kami nah. Oke, kalau gitu mah. Oke, foto heula kami orang kirim heula kana marketplace. Sugan anu nawar. Nya hade ieu geura. Kamar kami hayang gope bersih bae, Nya. sugan aya. Geura. Oke, foto heula ya. Geura. Guys, cekal heula ya kami. Doang apa ieu ieu mah kabeli iPhone. Lain eta HP kami naon bae minusna. Minusna atuh ieu ya tombol ieu ya tah teu as rada tah. Tombol lagi nyalakeun. Atuh nyalakeun teu as. Atuh jadi ieu na tah casingna tah rada reges geus rusak atuh geus pokona mah teh masih layak. Oh, jadi make sina geus reges. Tapi HP na mah hade keneh jojo. Ade keneh. Berarti nama tombol lagi nyalakeun nya teu hade. Jeung ieu casing buri. Atuh lain teh hade tombolna mah hade dengan teu as. Jelas. Kayak kula di ieu dibejakeun ka nu hayang ke lamun Hade, hayang chat. Kami aya nu ngechat ya. Oh ieu geura. Ya geus anu hayang. Kan kami mah hayang bersina 500. Ya, heeh. Tapi kurang leuwihan bae yeuh jualna. Hade. Dina jualna ge lain 500 ieu. Ya. Nah, produk kita na ge. Hade nu penting mah atuh kami mah nyaho kana kami mah nyaho 500 net bae bersih. Kayak kurang ditanyanya. Oh, wani 600 kami. Hade sabodo tah mah nu penting mah ka urang mah 500 be. Tapi ieu nanyakeun full box teh tah HP. Aya, ieu nama bok nama aya kabeh ge masih keneh rapi. Soalnya eta lamun lengkep mah cenah daek 600. Aya. Kayak tungguan di dinya. Pan, bok HP na, iya waktu direnovasi, ja leungit. Waduh, kumaha ieu? Kayak ngecat orok lah ya. Oh, segera dicat ti. Be, cek orok cenah ari henteu full box mah ari batangan wanina 55. Atuh sabodo tah mah, cek tadi teh atuh kami mah atuh nyaho bersih bae 500. Oh, ngestin burung kami ya daripada kula upah Atuh masukan. sabodo tah mah. Ngajak wari ja. Hayu, di mana COD-na? Hayu. Deket kami palingan 1 kilo. Oh, geus hayu milu. Atuh ayo. Ayo, yuk. Ke. Tas ketinggalan. Parasa. Pakai tas Orderan kami ya burit. Ya tungguan pan. Motor kula bae kami ya. Ayo. Iya motor dia pan. Heeh. Gitu amat tadi dikumas sih, jorok. Iya orang sibuk bae. Hari ieu barang sepak bor ka mana dicokot matel naon sepak bor eueuh. Nyaho ku lagi. Alieur Bagus, ayo. kanan. Saya naik yuk. Geus ulang ngawada Naik motor langsung bae. di dia. Nah. Pelan. Yo. Emang kami laur. Yo. Kan bae lalaunan. 20 minutes later. Bek bensin kami. Weh. Bensin. Oh. Oh, geus di bae nungguana bung arita mah. Ela kami orang nelpon lah ya. Orok. Ayo geura. Halo. Halo, Boy. Yuk orang bek bensin tengah jalan nyelah. waduh, jauh kene berarti. Sakedeng deui, padahal mah di ieu teh ya dihanapeun kandang manuk teh ya deket pertigaan teh. Pertigaan tanjakan. Heeh. Tunggu, otw kadinya. Ah, ade burung. A few moments later. Itu gua dorok tuh. Di mana aja? Iya simpangan ya. Oh. Berarti tuh. Hai. Iya. Kamar naik lolos. Bari diuksit ieu na, asli di mata. Guys, kami cicing bae, kami mah nyaho harga tadi bae, harga bersih. Lima permainan orang kayak. Siap. Mana coba barang na HP na? Kami HP na mana kami? Jadi lah, jaminnya nanti disebutkan tadi. Iya bener, minusnya ieu doang. Heeh, eta doang. Kumaha? Tuh hade mah.
Ade, Adanya mulusnya. mulus gitu mah. Atuh mun sesuai teh mah jeung ebok-ebok na urang sakitu. Ram barai kak. Ram opat. Kan iya doang iya. Kurang kudu dihadian deh iya. Ieu doang tombol kontak eueuh jeung bokna eueuh. Atuh HP-na mah layak keneh layak dipake. Minat. Ingat lah. Oh geus. Tapi kurangan we gitu. Oh tenang tama tenang. Kumaha ieu netna baraha atuh kumaha jati sesuai mun tah mah aya bokan dina tadi teh dina FB sakitu. Orang menyo hargana kita mah. Tadi bae. Ah terus kumaha? Ay kan cek sorongan tadi kan geus ngomong, lamun hayang full box mah ngomongna 600. Mohon. Burung kan corong tadi geus dibejakeun lewat chat ge, bokna teu aya, cek sorongan wanina 55 tadi. Kumaha ieu aing teh wani mun harga 55 bokan. Soalna ieu yo on off na. Ayo terserah dia teh mah geraan tuh. Oh burung ari terserah kula mah nya. Lain dia meli HP neng jeung saha ya. Kok keponakan dah bu, cirik bae hayang meuli HP. Oh, atunya hade. Ya, ieu tambah harga mah jeung ieu bae ya. Nya. Geus ulah kitu nya. Yo aya duit na ge sakieu. Atuh kumaha atuh nya? Jadi loba duit mah. Hitung lah yo. 1 2 3 4 pas ayo 400 Nanya 400. atuh kumaha lu kondisi HP na Tadi mah janjinya 55, cenah lamun bokan. atuh tama terserah kakak atuh mun daek 400 eta duitna Kayak kula ngomong heula jeung nu boga HP. oh gerak Kumaha aja kami ieu budak wani naga 400. Atuh gati di dia makan tadi geus hada bihada. Timah nage. Di dia mah hayang 500 bae bersih. Jeung kumaha urang jangan jauh-jauh ka dieu, jeung jual 400 pekit daripada henteu mah. Kumahanya? Oh geus sabodo tah mah. Jeung idep-idepan amah bae tah mah nek janek meuli deui HP ieu. Hayang meuli nu bagus. Oh saya burung tamah Oh kitu. eta mah jeung panamah nu eta. Iya kak, orang geus ngomong, negosiasi masalah HP. Yo stein cenah 400 los. Daripada mah eta teu jadi, kula jauh deui. Motor beak bensin, lamun teu jadi kumaha kula dina ngadorong motor atuh katongol. Ieu bae emohan tah bere karunya. Oh embohan lu 400 teuin Bung. ieu bae ya 50 deui nya urang kagok Ya. ieu bae nya Oh burung. Ade. sugan ieu bae teh awet we nya HP nya Awet eta mah HP na mah tuh hade ieu tah mah tinggal ngan tombol doang. nya geus ari kitu mah nya Mohon. Ade. Nah, yuk Siap. Ayo yuk. Tadi mah jangan ngomong-ngomong beak bensin di motor nok. Dia mah hirup di motor. Kami mah teu nyahueun, kan lamun ngaku eta mah moal di embohan duitna. Oh, bau pinter. Si moje ya, ayo. Kumaha ayo aing mah ngejual HP. Kerok kami kumaha tuh daripada teu jadi. Ulah aing ngejual HP janggih na mah ti dia ti mah atuh 500 bersih atuh ieu malah ngan 400. Kadieu eta nu 50 bagi 2 urang Nah tak itu kami. Atuh kami ulah rugi teuin. Oh iya burung ya. Oh geus 25 sewang nya. Oh eta mari kitu. Oke jeung meuli kopi di tonggohnya. Oh ada kitu doang kami teh COD pugung malah. Engke mah urang atuh positifkeun. Urang jauh ongkos tadinya. Tungtung nama jadi nama sakitu doang dengan 400. Untung sorangan boga ide nya. Ade eta ngaku beak bensinnya dileuwihan 50.000 geus ieu 25 edang. Hade. Kaharti. Kaharti. Ai. Nges bojo ya nek balik ulah mah. Oh, ibar tuh 50.000.